Saha nu sok lewat jalan ieu lamun balik gawe ti kawasan BIC jeung sabudeurna. Jalan ieu tembus ti BIC nepi ka Cikopak mun teu salah. Sajabat ti eta, di daerah ieu aya jalan anu konsepna siga jalan anu di lembur Pakuan. Di Purwakarta tepatna di Desa Dangder, Kecamatan Bungursari, aya salah satu jalan anu mirip siga di lembur Pakuan Subang. Jalanna beresih jeung endah katingalina. Jalanna lurus pisan lamun ditingali ti luhur mah. Tah ieu kantor kepala desana. Sigana di desana keur aya acara. Ieu wilayah sakurelingna. Menurut data jeung informasi, luas wilayah desa ieu teh kurang leuwih sekitar 10 km persegi. Bisi teu percaya sok coba ukur. Aya imah saha wae anu ka video sok coba di komentar.